Kemon tengah lalarti Rene komo eta kemari tengah kesindang iya naon? tadi anjing Edek kudu kasar wae aing teh sia teh bina-bina teh teu ngarti sia teh kacau beliau banyak mah siap keur sapatu heula molok cak-cakan beunbu lain naon buka aing awut-awutan di leu nah habis awut-awutan kadieuna kana motor teu make helm jadi hilang kegantenganku sedikit aduh Mual balik anjing mual. Nah, gitu mual balik. Datang isi mah mual balik lah kacau. Mual balik kumaha? Tadina aing ngeunah teh sorangan hirup teh eueuh nu ngaririweuh. Eteun. Hayang geunah otak teh datang isi mah mual balik. Nah kunaon si eta teh? Sia teh apa anjing? Teu. Teu apa-apaan budeg anjing ieu teh. Buat teuing cager. Lah nepi ka kiamat ge mau cager-cager. Da jelema teh make ceuli. Budeg saya goblok budeg aing ge nyaho sok lalajon na YouTube aduh teh cager-cager anjing budeg geus teh meni ka bosen aduh aing ge sok sakapeung sok dicocokan ceuli da bosen ngadenge wae aya meni teu ngadenge wae duh api-api ngalamun padahal mah sepi dunya teh celina tengah geber dengan jelo celi teh aya desa budeg anjing kayak nyaho kete nanya ka aing saha nu maot biasa kayak gitu bener alah klasik teh belegung bapak maneh maot ubaran ku tutut hakan ku sia tutut jeung galengna Geranya tempau ke siapa jadi galing bohong. Nyangakeun semua pangabaktos Gusti diterima. Bulan tuh. Weh bener. Tong dijawab Gusti kacape-cape. Percuma mending meser obeng we. Naon? Naon obeng rojok celina. Cenah ngemplong. Aduh. Yang akan semua Gusti ae diterima sia teh naonana iya aduh alah kita merong kaing minta tulung geranya merong ning teu acan koplok atuh gelas teh kakere gedek aing ngomong teh geranya merong kaing ya ayo aku menunggumu geranya tuh musik tuh musik ya we merong ya merong sok lalajon na YouTube aing teh apa atuh demi alu anjing sungut sia bau bangke sungut maneh bau bangke alhamdulillah tak kitu geuning aya taufik jeung hidayah pangeran mah dina sasi Idul Adha kamari teh ngiringan kurban sanu kurban anjing sungut sia bau bangke alhamdulillah sabaraha hiji kurban anjing awan nu kurban blegug awan nu kurban sungut sia bau bangke ulu meni seur-seur teuing nah sungut sia bau bangke ish tengah harikeun agama anu menang dikurbankeun mah sapi doma onta me muning ari entok mah teu bisa sanu ngomong entok anjing sungut sia bau bangke is sanajan satrek teu bisa anjing mana karep mah itu anjing alah anjing geus tong diceungceurikan anggur mah kumpulkeun deui eta entong
upami tos seueur tak kakara beulikeun domba kumaha we anjing amin mudah-mudahan aja kumaha we goblok alieur ai aya ulan sumuhun salira ge kurban kamari dunungan mah kurban ge sapi Aduh. teu ngomong anjing nah sumuhun alhamdulillah ada ka abdi ge kabagean sanaos tulangna wungkul oge disyukurkeun ku abdi mah lan nah oh henteu kiatu ye hiji-hiji narosna belir ye nu ngomong anjing Waduh ngomong oge eta ampun. tuh celek di hareup pan aing ti heula Nah, mun urang mah ngantri di tukang diukna tukang euy. euy Kudu ditoel wae da teu. naon di tukang diukna di astagfirullah Coba eta. anjing ari maneh teh naon ka aing teh Noel ari ngomong henteu itu teu ngomong cenah aing di tukang diukna anjing embung aing merek di tukang diukna pacek aing kitu sia teh Gitu eta. Jol iya si juri ka aing ampun Naga roda we. kabida-bida ting meni musingkeun kieu aing teh teh awas lain kakolot belegug kabida-bida teuing ka aing teh ae nan nepi ka kitu-kituna geus anjing nah siap lak cangking naon Wah, Aisyah goblok kana gaduh meni nyeri sia teh ini galak gitu. meni galak sia teh naon hah naon sia teh naon sia ka aing teh naon aduh Cerita di gitu. naon alah naon Aisyah galah naon ngawaku naon sia ka aing naon aduh Oh, nepi ka jangar aing didegung-degung ku sia kurang ajar emangnya gua cowok apaan salah naon aing nya salah maneh naon mun lempang teh heug neuleu da gablek mata sia teh ieu mah tungkul ngadudud jadi sirah maneh diadu jeung sirah aing gitu jadi begitu jadi mana ngamak teh gara-gara hulu aing diadu jeung hulu maneh heeh sabab teu neuleu jadi nu salah maneh dipikir-pikir mah lain aing anu salah saha sia nah aing dengekeun belagu geus pugu pan aing mah teu neuleu ka sia tah sia nu neuleu ka aing geus ka itu ieu mah ngahalangan emangna aing rek sieun ku sia naon macem-macem ka aing naon sok pina-pina teuing sateuing geuy goblok ge cangkeul sia pina-pina teuing awas ku aing disantet sagoblok bajakeun ka Gus Samsudin ku aing pina-pina teuing gini aya dunungan sugan teh aya dunungan sugan teh aya Gusti da manggus si goblok ka Gusti Gusna heeh cager bare naon Gusti heula lan heula mending ayeuna ke maksud teh geus nyalse nah da ayeuna ge teu riweuh lain dagoan antosan saha abdi ka dieu engke anjing nanda ka mana aing mina-mina teuing situ ka aing teh mina-mina teuing awas dagor ku aing sia awas ku aing awas aduh Aisyah naon dudupak atuh
Kalau aing mau teh haream deuk jeung situ di dia aing mah deukna. Oh. Tuh celek jeung dunungan sia mah. Di dieu Hararayang. Hararatu deket sia teh. Jol ieu saya teh kasurupan naon lembang teh belekuk. Nu marulus. Jeung ajak-ajakan saya teh kumaha? Buka topina setan atuh saya teh. Jadi kitu budak Badung. Buka topina. Wih. Hello bos. Halo bos. Doh. Aduh, ke bintang kejora geus eta mah tuh. Naon sia melak cangkeng naon? Naon sia teh? Oh, anjing da peresmian setting dikeprokan. Naon sia teh? Hah? Naon maraton? Macam mana pula kau? Naon? Macam mana pula kau bulu tak bila itu kena sirawa? Ya nah ngomong teh gitu sih mah. Ya. Bebladagan kieu ngomong teh. Ya. Urang mana maneh? Ah, ku tidak mengerti awak dari Medan. Oh, di Medan. Urang Batak, betul. Geus lila aya di Sunda. Hah? Geus lila aya di Sunda. Apa itu lila? Lila itu ikan ya. Ada ikan mujair lila. Eta manila belegug. Oh can apalun bahasa Sunda meureunnan. Ya. Karunya teuing. Sudah lama ada di Sunda. Sudah lama ada di Sunda. Ya ginten-ginten tilu sasi abdi di Sunda bah. Setan sia. Jawab. Tanya Indonesia jawab Sunda. Heeh. Sia ngaran maneh? Ngaran maneh? Nama apa? Ucok Kumarurung. Ucok Kumarurung. Ari dia jeung saha sama adi awa saha bute tu meregung. Iya Humarurung adina Humaregung. Oh keluarga panas tiris. Ya, meureun eta. Keluarga hareeng. Ari bapak maneh? Bapak awa. Si Garantang. Oh. Si Garantang. Ari Inung ya siga termos. Ari Aki siga seeng. Oh keluarga parabot dapur. Heeh, meureun eta. Uyutna hawu jiga di jelema yo. Uyutna teh leuit. Cek bisa bahasa Sunda. Sekedik. Tapi meskipun si abang orang Batak, si abang itu kalau ngomong Sunda itu ya pening lebot tawa. Ya pening lebot tawa. Naon pening teh? Ya pening. Naon? Pening. Ya liar gitu liar. Naon liar teh? Ya lungleng gitu lungleng. Oh liar. Nah itu liar. Beleguk lah kau. Lunglang anjing lungleng. Nah maka liar. Bahasa Sunda itu banyak yang sama. Banyak yang sama kumaha. Banyak yang sama bahasa Sunda itu lungleng. Sarua kumaha. Contohnya kau tahu tikus. Ya ho. Tikus kan bahasa Sundanya berit. Sekarang kau tahu sore. Ya ho. Sore bahasa Sundanya berit juga. Sekarang kau tahu pantat. Ya ho. Pantat bahasa Sundanya berit juga. Semua berit pening lebot awak. Dasar Batak eueuh katahu dengekeun belegug. Ari tikus mah berit dengekeun.
berit. Ari sore mah burit, ari bujur mah birit. Ya kan itu birit-birit juga. Si Ajik gitu. Tapi meskipun si abang ini dari Batak, si abang karena kesenian Sunda, si abang itu rees jeung dede. Si abang hees jeung dede. Bukan hees jeung si dede, tapi rees jeung dede. Oh rees jeung dede lah itu. Si abang rees pisan karena lagu Sunda. Mana lagu naon nu resep? Si abang itu paling resep itu lagu Bubui Bulan. Bubui Bulan, betul? Bisa? Ya bisa. Cisok, oke. Bubui Bulan, oke. Bubui Bulan teh kumaha? Sia mangko nyaho, poho deui si abang. Mimitina pisan poho deui si abang. Teken. Asa teu make dehem. Eta mah aing aya ieu belum saya tong di eta dehemna mah tuh. Tong dibahas. Oh iya, cuma mimitina. Dengkeun. Boboy bulan sangrai bentang panon poe di saate. Itu lagu Bubui Bulan nyerep kena hati. Nyerep aja geli nyerep. Miresa seperti bumbu miresa. So, oke, Bubui Bulan. Barang mitin aku mah. Boboy, sudah awak tahu. Sok. Bubui Bubui Bulan di sangrasi bentang lah bah. Panon sia panon poe ajik lain panon sia aja teh. Ngerake jemu jeung panon do. Sorry bro. Kumiala udah geus lila atuh teh lagu teh baheula. Baheula pisan lagu teh da ina mah pan urang geus gede jadi poho deui. Bener. Mau gitu ampura we nya. Nah ngomong naroba. Cici ngomong deh. Hah? Ngomong deh. Macam mana pula lah kau? Oh salah denge meureun aing. Salah denge. Dengekeun heula tuh batur ngomong. Naon? Geuning eta bisa ngomong Sunda biasa. Heueuh nya euy. Cenah urang Batak, da lain ti Batak aing mah ti mana? Ciawi, si Adan. Sugan teh we orang Batak. Baru didengekeun ku aing pek teh urang Ciawi. Nararipuih ka aing teh. Sada naon eta? Mun teh dianggap ya aing ngomong ya teh aing ngomong teh euy. Oh radio meureun. Disangka radio buka tuh kacamatana. Nya ka aing geuning. Loh. Astagfirullahaladzim. Naon? Tingali. Naon? Itu melon segede kitu. Setan sibut melon ka aing awas ya. Gus. Atur sewu nuhun laksa ketika bingahan. Kadulur-dulur anu parantos sunuk baraya nu geus datang pamili anu geus yumping. Nyaosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna. Bagea dulur-dulur.
si eta nanaonannya batur-batur rampak sekar vokal grup der mandirikeun maneh kahayang teh guyub jeung batur bareng kabina-bina teuing si teh paruli teuing bodoh amat sungut-sungut aing sungut nu ngomong aing sungut di paraban ku aing nah make jeung pipilun kana urusan aing kumaha aing weh lain kumaha aing belegug pan maneh teh rombongan urang saha maneh teu rarayang teuing teu hayang aing mangahiji jeung kaum duafa teu hayang aing mangahiji jeung parkir miskin aing mah jelema beunghar aing mah menak saha beunghar aing ye mainnya do beunghar wubuukan nah da wubuukan den kayang aing mending wubuukan anjing batan hutu maneh jiga pager huntu aing jiga pager cenah heueuh maneh geus cicing lain cicing nah da teh lompatan tadi ge cicing maksud aing teh jempe oh jempe mun tadi jempe gitu da abdi mah jelema na nurut lamun cek dunungan jempe abdi mah jep sungut teh tara ngomong deui tara saya mah lamun si itu ditita jempe teh hayo we ngocomang sagala diomongkeun abdi mah moal nurut ka dunungan lamun cek dunungan jempe jep sungut teh kawas dikaput tara ngomong deui abdi mah tara lamun si itu ditita ngomong teh ganeng sagala diomongkeun abdi mah sia nu ganeng mun teh dek jempe sasungut teh ae meni serba salah aing pokok aing tadi carek jempe tapi dicarekan wae da sia ganeng kene Gusti tarik di malalaunan ai namalang kadunungan teh sia jurig teh sia nya bawahanana jurig dununganana genderuwo aduh eta luar kasaha si nyebut genderuwo teh hah wani sakitu mah kasaha kasaha nyebut genderuwo teh nya kadunungan coba dikepret si kuaing jadi takis aduh sia teh ngalawan ka aing kalau nyeng gitu sanes ngalawan ada kepret teh nyeri nya ditakis malik-malikeun sia ngomong teh tadi balikeun mah tutung aduh aing aduh ampun hayang nonyok yang kasih itu tuh mana mah yang nonyok aing mah yang ngadek kasih teh tah si goblok meni mumul eleh sia goblok ngomong teh hah meni mumung eleh ngomong teh yang tibatan eleh omong leuwih aja ngajual imah aing ngan ngontrak wae goblok itu aya naon ieu teh teu aya naon-naon lain ka sia ye pangna dikumpulkeun teh kaula aya perlu nyaeta urang ayeuna urang init ka anu kasebut leuweung kendayana bade naon ulah dibeja-beja rek maehan jelema maehan jelema saha Raja Astina ngaranna Pandudewanata sabab naon eta teh kapungkurna geus maehan dunungan urang baheula nyaeta Prabu anu kasebat Kala Maruci dah eta jelemana kabeneran ayeuna aya keur dileuweung keur napaan hiji kepongpong nyaeta anakna anu can lahir anu can kaluar ka dunya ai lahir mah geus ngan kabulen kulamat 12 tahun nepi ka ayeuna kitu ya ayo urang ini salaran rancepan urang payahan eta Pandudewanata sae mangga ulah aya ditinggalkeun sae mangga irit sae mangga ayo duh anjir lah ngaburi nyai mata ampun naon mun aing mah nyingka ngobeltak gitu sia nu ngadupa ka aing sia nu ngamak balagug teh weh hey goblok sama ni rawas naon eta teh dunungan belegug nyaho aing oge nah atuh kadunungan teh meuli camplak
Nah ari dunungan salah rek diantep. Nah pamimpin salah rek diantep. Manehna nu ngadupa ka aing, manehna nu ngamak. Nah ieu hukum teh gunana keur nu leutik wungkul. Nah hukum teh gunana keur nu sangsara wungkul. Bina-bina teuing sia teh. Bangsat hayam diduruk, bangsat motor dipaehan, bangsat duit negara dirantep anjing ku sia ka bina-bina teuing. Eta. Tong dikaprokan aing maling capati. Woi, Naon? eta teh ngadukung beleguk. Tah rarayang teuing. Sia mah bodoh. Bodoh naon? Ye, dengekeun batur mah ayeuna nangan dukungan. Hayang jadi kepala daerah. Teu hayang mana jadi kepala daerah? Tah rarayang teuing. Beleguk sia mah. Sia nu belagu. Naha? Dengekeun kumaha Apep? Lamun aing nyalonkeun jadi kepala daerah, Naon? pek pikir ku sia. Naon? Rek saha nu milihna ka aing? Yang boro-boro jadi kepala daerah, baheula we aing nyalonkeun jadi RT di kampung aing, pamajikan aing jeung anak aing teu milih aing. Aing nu milih nu gelo aing mah. Tapi ayo ini tirit. Ayo.